Mat, tuh, tempo domongan si lain aya di dieu. Heeh. Tuturkeun yuk. Ayo. Ah, Neng. Bisa yang apa mah? Itu situ emang enggak. Ya, tapi ini asa endah pisan. Nih, domongan ieu keluaran dari Teuing atuh Wawa kasih cikai warung sing. Heeh, sieun. Mereka mana euy. Teuing aing heran ya. Tutur. Neng. Ayeuna kahayang Neng, ku apih geus diturutkeun. Neng hayang ka tempat wisata, ku apih dianter ka dia ka tempat wisata. Ayeuna hoyong Neng naon? Yang niiskeun pi Neng mah. Niiskeun naon? Niiskeun hate jeung pikiran Neng. Sok ayeuna mah terus terang ka apih. Neng teh lagi tuluykeun moal jeung si Cikai. Nya nya atuh pi. Kahoyong Neng mah, Neng teh yang teras sareng si Aci kae teh. Kek. Teras naon are Neng? Nya teras dengan ka rumah tanggana. Sugan apih teh rek naik bus. Neng hoyong ka ditu yos. Nya sok atuh, kada teu kucemplung. Tuh, udah bener pisan si apih teh ka dieu. Asli ya mah nyalahan. Sampeurkeun. Opi. Nyaan sia make head. Ini mah di mana? Mesingkeun. Ya urang mah kapanggih deh. Dengan itu tuh tinggal di donongan iling teh. Heueuh. Heeh, mau burung ker nganter anakna ieu mah sih. Aing tadi ajak si kontohod. Rek naon tuh selain gede lah. Kapan titah api kamari titah nepungan si Neng. Urang nepungan ka warung eueuh nya geus urang neang ka dieu. Terus adik hayang si lain enak kumaha tuh? Kapan urang teh yang minta hampura teh ka si Neng teh. Gua kudu bae kecumponan. Ngan lamun si lain di para saya tong harapkeun si lain bisa ngahiji deui. Suwer pe moal. Puguh ka dieu rek minta hampura. Geus jiga tuh, hampura kalbak tuh. Siap pe? Nah, geuningan dituturkeun si Cikai. Rek naonna ka dieu? Mana bade memenuhi janji AA, bade nyungkeun hampura kan Neng. Bohong mah. Dia teh ukur kapaksa we. Nyaan Neng ya mah teu ngabohong. Tah deuleukeun sa Cikai ku aing. Mun selain nepi ka parasea dikejeburkeun ku aing mah asa-asa. Neng, hampura nya. Tanya. Nyaan, AA nyungkeun hampura kamari mah nyesel pisan. Yohana. Ayo sia sacung geus aya di mana-mana we. Mantog sia teh nya aing ke romantis. Eta si lain. Naon si lain kitu kan dewek. Terus ayeuna hubungan urang rek kumaha? Nya urang teraskeun rencana urang teh Neng kersa teh. Nya Neng sok. Serius nih. Asli dua kelinci. Oke, AA pegang janji Nengnya. Dalam malam yang hening aku terdiam. Perasaan A ngadamel sesuatu geranya. Nah, ieu mah nu jabrik ieu nya. Neng mah teu apaleun. Eta teh cincin masa kini Neng. Cinta abadi di hatiku untukmu, tak akan pudar walau waktu
Neng, nerek nyeros kasih api. Cik nyayos naon kasih api. Isukan jadi api katan api. Cinta abadi. Lo gampang.